mamang geus leuseuh sih. La ilah mah ulah kitulah. Kumaha lamun beunang ieu mamang kembang? Ieu rela mamang mah. Beak-beak iring jeung ceuli mamang teh jadi. Eta Raden Wijaya Kusuma ngarongkong kana eta kembangan henteu kembang nyamperkeun aduh mamang ieu teh kembang kacida gampangna. Jeung ieu kembang teh akarna ge leutik mamang teh hese ieu nyabutna. Barang eta si kembang beunang si patih menuju gulingan den. Meureun mamang tanpa daksa lamun nepi ka labah dibuktikeun. Bo, iring mamang ewe, ceuli mamang dempes dan singkarunya we, ka mamang percaya 100%. Jelas imah hak aden milik aden, mamang nepi ka beak tuur dan jabah huntu ompong hiji. Kumetak mamang nepi ka labah wanita roh kitu teh asa kubingung, masyaallah. Ye, jadi mamang kumaha ye taroh teh ye. Duh, singkarunya we ka mamang. Mana budak lagi mahik moal bae teh di ka mamang. Cenah naon mah. Ngan ulah sok deui-deui mah. Kan manusia teh masing-masing ngabogaan pangaruh, ngabogaan kawibawaan. Ayeuna keur ukuran urang we heula mamang. Menetak manusia mah eueuh nu sampurna mah. Dina labah ieu bisa, terkadang labah ieu teu bisa. Mamang dina perang bisa, tapi nyala kemang teh bisa. Ulah higa nyala kemang, mamang newak kebo can pugu bisa eleh pangaruh ku budak angon mah. Kan metak ka jelema mah teu minang ngahina. Masing-masing ngabogaan pak, ngabogaan pangaruh. Ayeuna kuring ya di negara. Minangkana hiji budak wara anak raja. Waduh perang kumaha ge timu mah. Tapi lamun titah ngangon muning kuring teu bisa. Atawa kita mewak muning. Pangaruh eleh ku budak angon mewak muning mah. Bener den hampura we mamang duh moal deui-deui moal. Ngan ulah nepi ka beak iring beak ceuli we mamang. Teu naon-naon. Barang tergunan catur kitu Raden Wijaya Kusuma jeung si mamang ai geblig teh si Manahong ngalagragkeun maneh. Ulang ngajar kembang aing diala. Wani anjeun. Bagi bawa tak kemang kaula dibawa ka mana ku anjeun? Ulang aja. Cek si mamang kunaon si monyet. Kembang sia. Aingnya ho sia ngarahan kembang rupanya seribu sia ngaku we kembang sia ya. Hayang selamat bikin, hayang bahaya tertahan dan lanjut. Sila ngajar Cek Wijaya Kusuma. Bilir tadi yang kuletah setirangan. Kemang kaula menang kaula. Teu bisa. Anu akhirnya berpeperangan hebat. Siling seret, siling gebug. Siling kade, siling gampar. Jeung eta si Manahong. Raden Wijaya Kusuma siling seret ngaran-ngaran budak orang ngalawan Manahong nyesat itu gedene. Si mamang mantian nyekal sikiman negeh Manahong rontog huntuna kabeh. Si mamang singit napiluh ku getih awong-awongan seri. Kamana lumpatna isi mamang awong-awongan lumpat balik ka nagara bebeja ka ibuna. Sebab ia perang geus bisa disapi. Dodoh geus ripuh nandanganana. Tapi kemang menyantel dina cangkeng teu lesot. Leuweung rubuh tatangkalannya aya di leuweung. Batu bongkar siling seredna Manahong jeung Raden Wijaya Kusuma. Anu akhirna isi Manahong diseret. Eta Manahong diseret ka kota ku Raden Wijaya Kusuma. Perang ti leuweung nepi ka lebah ka kota diseret. Katangkalan pating barobot kanang muning rada jet loba imeh kajeblug kuno pasea. Eueuh nu bisa nyapi hidup. Manusia nu kaceluk kawin-awin kakoncara kajana pria geus tabah dina silat, dina karate, dina judo, beraja musti taj melelep betara karang ilmu banyu. Pancasona betara sang-sang sapu angin, sapu inyuk, sapu pare.
teu bisa nyapi. Anu akhirna marake tamang dijiret hiji-hiji ih tamang ancur. Nu bisa nyapi. Tah di dieu kala sadeureuk. Anu akhirna dugi kalabah ka karaton kerajaan Worderar. Pager besi beak. Nu aya di kota Tatangkalan anu ararameh anu jadi pajangan rubuh. Bingung kabeh. Paladirin ye si ibuna teh telah datang laporan maka ibunya, Bu, ayo perang hebat. Wijaya Kusuma berantem jeung hiji rupa monyet. Aduh, ribu geus teu bisa nyapi. Ayeuna kaseret ka dieu keur ieu. Umur-umuran sakabeh raja patih eueuh bisa ngalawan. Ibuna si singkil, ya Allah, man di mana anak ulah paslana man? Aduh, Bu, kayaknya ihun tu beak. Beak ihun tu kula ya. Aduh, ya kula tadi nama babantu, Bu. Nyejekna eta rupa monyet beak untuk kula teh hiji-hiji acan. La ilaha illallah, Bu, hayu gancang. Diudag ka leuweung geus nyeret ka kota. Diudag ka kota, diawaskeun ti kajauhan eueuh nu bisa nyapi. Paladirin barang ret ye si ibuna ningali, aduh Gusti cilaka pantes Gusti. Masya Allah. Nah, ieu nepi kalabah dieu. Bingung. Saya tungtung susah temangi lebah, aduh cilaka mun kieu jalan. Kakana eta pasya jeung jadi ahlo berarti jeung incu sifat incu. Kasep. Di kajauhan jelema ribut, Bu, engal sapi ye. Cilaka ka teueuling hirup. Nepi kalabah pasya nu jeung jadi anak. Anu akhirna ye si ibuna teh manehanana ngebangit materas nangis. Barangna nyunukur siring sared, siring gelap, manehanana nyelap di tengah-tengah. Bas nyelap, Bu, ulah di halangan, Bu. Kula ngajar. Gelis, geuning maneh aya di dieu. Ya Kang keur pasea, ulah dilarang. Allah, Kang sing eling ieu. Sing eling ya hirup sing eling. Akang boga dulur iwa ki anjeun. Belaan ayeuna akang. Kadanan maneh mantuan akang keur pasea ieu. Kang, Bu, silaka cek nu geus. Kasep, Bu, ulah disapi. Nepi ka langit hejo ku abdi mah teu diayoman ieu perang. Gusti. Kasep, engke heula ieu Gusti, engke heula. Barang ngadenge perang kitu rabang kabeh tinggal nagara nonton. Ya nu geus Nyilan Sari oge aya. Barang ditingali ieu anu pasea mani persis sirah nu dibabawa ditubruk ku Nyilan Sari. Dicokot eta kembang tina cangkeng. Ibu, ieu teh nyapih nu pasea keur abdi we Ibu ieu nu anom. Gelis. Ieu teh putra Ibu, ieu teh putra Ibu ieu teh. Ieu teh putra Ibu, Raden Wijaya Kusuma. Sawias Bu, keur abdi we cenah ieu mah. Anu akhirna Den, ieu teh kumaha ieu pasea akan dipisahkeun, Kang? Ya Allah ya Rabbi. Kasep besi doraka anjeun. Kang hianat amat ka putra abdi. Akang lamun hayang nyaho ieu teh putra abdi Raden Wijaya Kusuma. Kasep ieu teh ulah anjeun. Ibu gaduh sarerek mung hiji-hijina ta ieu ulah anjeun. Kakara. Ngarebeh ka si Manahong. Ai. Cerik maneh ai. Waduh, jeung goreng patut. Barang manehan diterangkeun ieu teh Kang putra abdi. Ai. Cerik we awong-awongan sapoe. Aduh, aing kieu teu ngadenge ka kolot teh.